Kacayan ya teh kabilatorna teu hirup motor teh gehel aing. Hei naon mang itu cai kotor rek meuli motor ya teh mal dijual mang masing masa ayeuna si mang cenah rek meuli motor moal dijual ieu mah tuh da aduh motorna aing pinu kenangan euy. Kieu-kieu ge baheula kungsi ngojek dijungkel. Tah mere duit si anu ngojekna teh karunya. Lain nanyakeun motor itu cai kotor kudu dikuras. Moal kok naon ku uras ditukeran ku uras nu kieu ditukeran ku uras aya teu marok ngaledek kieu oge yo geus kenang-kenangan cek urang ge teh heula ngojek dijungkel nu diojekna kala mere duit karunya lain jadi siringan rezekina teh ieu teh lain nanyakeun motor itu teh cai teh kepanan kotor loba tai peureu itu teh aing mah moal di itu ieu kan we soal beureu ngomean mah teu jadi masalah pokona mah kenangan ieu mah lain nanyakeun motor da motor mah boga ieu ge motor lain dek meuli motor itu teh cai teh kotor soal hulu mah teh jadi masalah mang hulu mah ai urang mah hulu mah bodi mah teh jadi masalah ngan tanaga urang mah ilaha illallah ya Allah ya Robbi memang hulu mah bararutut kieu tuh di taliannya ku karet tapi tanagana ieu teh euy kungsi aing ieu mah kenanganana loba teh rudat ngobrol jeung di dinya teh rudat lah yo ngojek mawa doma urang teh eta domba teh nyelap ka dinya teh nyao ya ngabedakeun mah cai kon cai ku bener rezekina ieu mah nyelap domba teh ka dinya paeh dipeujit da meunang daging cai kotor kudu dikuras itu teh kapan sok dipake itu teh cai teh loba tai peureu buat kabina-bina teh moal dijual mang sakieu mah moal ieu rezekina cek urang ge anu teu heula ngojek eta urang narik domba ti selap di dinya teh kana eta ragrag meunang daging sia teh nu boga domba teh mere kajeun ya sia mah kajeun lah ieu mah moal dek nanyakeun motor da boga motor mah tuh urang mah ngabejakeun jadi masalah jadi masalah soal motor maduka soal hulu mah jadi masalah ayo orang mah soal body mah jadi masalah dan penting mah tanaga jeung rezekina atuh da ieu mah siringan ieu mah moal dijual-jual kieu-kieu oge kenangan